Ah, kebeneran si emak. Mak, kemana? Jo. Ya tanangan iya si Ogut sukan panggil maneh. Tuh ya gendang si Ogut, mak. Kela nah emak si Ogut jeung di tangan. Pan si gede si Ogut mah. Lain kieu Jo, maklum ai ka budak mah geuningan. Gedenya aku gedena, leutiknya aku leutikna, baongnya aku baongna, bageurnya aku bageurna. Eta teh lagi sabaraha pe lider we asal lieur ningali eta anak. Aduh, kudu kumaha mikiranana Jo, asal lieur kuring mah. Aya teh maneh Jo rek naon atuh nangan si Ogut deh. Heeh, mak kitu rek diajak ngurak ya biasa si Ogut mah ku urang. Da sama lagi ngurak jeung urang kamari ngurak deui. Leuheung syukur ai kitu mah eta paraluguh mah. Lain meureun sugan di si Idoy atawa di si Dadang da sok jeung si eta biasana mah. Ngan ieu eta Jo Oma tahun panggihnya pangmamatahankeun ieu mage asal lieur teuing gitu perlu dikawinkeun gitu si eta teh asal lieur ka itu kade teh pararugu boga anak asa bingung pamikiran kade omat mun ieu pangnanyakeun Ogut si mana neangan gitu malahan mah maneh teh rek dikawinkeun gitu we lah pokona malah jadi pada lieur gitu mah gitu mana ka itu ka dieu nya Nari emak di papatahan kumaha si Ogut teh. Emang rek dikawinkeun jeung saha aya jodona si Ogut teh? Ai maneh Jo, nyaho dikawinkeun baka jelema mah nya ka maunding ka ucing sia teh. Kabeneran Jo, kamari teh emak panggih hiji wanoja awewe jigana manehna teh bageur budak teh soleha. Sugan we si Ogu daekeun awewena deh. Aya pijodoheun manehanana sugan we ngarepok kitu ta eta kuraku ka ucing. Heeh tuh mak cobaan aja muning sugane cager si Ogut teh nya. Tara anak gelo maneh mah ieu. Gitu we lah, lamun panggil omat pangomatahankeun nya. Si Idoy meureunnya. Sugan ka si Idoy atawa ka si Dadang maneh sok kulina teh. Mare ka itulah sugana mage panggil ditu di warung maneh sok nongkrong biasana. Tong papanasan teuing mah teh. Heeh nya tari. Ayo Jo. Nya sok lah. Indah kieu Gusti pemandangan teh meni asri. Di Bandung mah boro-boro aya nu kieu. Sawah ngempong hejo mudah-mudahan we atuh teu kalingker ku wawangunan. Teu kabayang ieu sawah nu sakieu legana amun jadi perumahan. Kabayang banjirnya ieu sawah nu sakieu gedena amun jadikan perumahan. Asa pernah penak ieu sareng si Neng ieu si geulis ya. Mun teu salah mah namina teh Neng Sari. Kurang sampeurkeun geura ku emak ieu. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Emak, tebang deh kade calik mak. Nuhun atuh Neng. Alhamdulillah pedak deui emak ieu jeung si cantik. Aduh. Kumaha sehat Neng? Alhamdulillah emak sehat. Kumaha sawalerna? Sae Neneng, alhamdulillah ya hibar pangduati sadayana emak teh jag-jag waringkas. Jasa ka ditu ka dieu geuningan. Kadang-kadang ngoret buruan, emak kadang-kadang ka sawah, ka itu ka dieu pokona mah maklum boga anak. Hidar wae. Nih si Ogut mah. Ai Neng dia nemetos di mana Neng? Tos di bumi we. Ngajang yang kadieu yang niis. Oh jalan-jalan. Tinggal pemandangan meni endah pisan. Di kampung mah ieu ada kieu geuningan. Ma oge saresna mah. Suasana kampung mah beda jeung di kota. Komo di kota ayeuna mah keur zaman naon teh? Kasus naon teh? Corona. Tah kolorna Neng. Corona mak. Tah eta corona Covid 1875 nya. Covid-19. Oh nanti. 19. Naon 19 teh? Dari itu mah tukang baso entin ngaranna teh. Sanes emak 19 teh 18. Eta teh bahasa Inggris ari emak. Paingan bahasa Inggris mah teu ngarti. Tapi da mah oge kungsi sakola ieu Neng. Ingat baheula sok diajar bahasa Inggris. Dengan aya naon what your name? Ngorowot bujur muning. Eta dengan nya nu kitu hartos teh Neng aya deui dengan ieu dengan no smoking. Jadi dilarang jalan-jalan gitu Nengnya. Si emak mah sok ngabodor wae ieu mah. Lain Neng dah ki aya ke sekolah mah geuningan. Neng. Mudah-mudahan we Neng teh
meureunan jodona jeung putra emak da penak deui geuning jeung neng teh mudah-mudahan we Ogut jodoh maneh ngajodoh jeung Ogut ai teu acan kasasaha mah neng mudah-mudahan we kitunya Allah marengkeun neng ieu Ah emak ai jodoh mah dasahan nu terang semua tapi mudah-mudahan we atuh abi teh ngajodoh sareng putra emaknya laras neng tah kitu neng mudah-mudahan we neng sing enggal penak sareng si Ogut eta teh nyata kaditu ka dieu wae meureunan mata kumaha hayang dikawin eta hayang gerang ngawinkeun oge ngame teu baong kaditu ka dieu wae jeung babaturanana aya boga pamajikanna meureunan ngariung pulung jeung pamajikan mudah-mudahan we neng aya jodohna nya ke dipenakeun bangeun sareng Ogut budak emak nya neng nya pokona mah kieu neng gelis emak rek nangan si Ogut neng tong ka mana-mana. Oke, si Ogus sudah ka dieu ku emaknya. Ieu aduh bener saung asa geunaheun ke saung saha ye. Mun teu salama saung pamed ye teh. Saung pamed. Marek miladan heula si Ogus teh. Neng tong ka mana-mana. Di ditu udah pasti. Dikatuna nya neng nya emak. Aduh sia. Apa atuh kampung. Jaroning duit teu boga oge nikmat Gusti nuhun aduh ngancai saat ieu itu nya karunya we nu boga sawah nu tani aduh piit euy jigana mah euy sorana mah piit kitu tah biasa nama sok aya si Bejo si Idoy si Dadang ngareueuh jelema teh kamaraha dong eta euy kalau malah nyantel di dieu sugan ya bebenangan ya pencairan Kunaon si Laing? Keterangan teh. Neangan cayu saat gut euy. Kejailan si Laingnya. Kakak ngaliuk mana yang mau itu lucu. Rasa tuh. Aing Si Laing di mana, Jo? neangan si laing gut. Ti si gano geunaheun mana cicing itu hayang Jo. Basi teh. Nyaho itu tangkap garing itu yang ngebletok. ngajagang dia motoran gitu teh. Motoran kumaha? Kos budak leutik pisan gitu. Tadi urang mau uling di teh. Lain si emak bete panggih di ditu neangan maneh. Di mana ya maneh? Di sawah ditu pesampangan tadi teh. Hanya dewek tuh. Heueuh neangan maneh gut tadi teh. Tadi teh si mate neangan maneh teh dikawinkeun si cenah maneh. Rek kawin jeung saha ari si Laing jo ngahina ka dewek. Lain si emak teh tadi geus boga awewe na cenah. Cek si emak ngomong gitu. Maneh rumah sabuah ka Bogoh teu? Ka Bogoh ti mana ari si Laing pan apa dewek cek jeung si Laing wae. Boga awewe ti mana tuh? Jeung pan lamun boga ada kawin jeung boga ka Bogoh teh jo. Apa sorangan kan kudu loba duit, kudu boga gawean. Sementara kan dewek teh boga gawean anu netep yo. Ya geus lah atuh ayeuna mah urang neangan-neangan gawean atuh naon ke ngebedug atuh naon. Gawean ka mana geus wae kieu si Laing teh jo. Ya coba ieu. Beurang ieu teh. Tuh rasa nanti subuh kena gitu euy. Atuh geus urang ngerak. Nah, lamun ngorek jadi. Aya tuh. Oh, atuh ieu yang turun atuh. Kamu tadi ge main naik sorangan. Hese jo tinggal luhur ke jo.
Neng, damang Neng. Alhamdulillah Kang. Aduh, nya cek akang oge pasti yang sari kata Haji ku akang mah udah yakin sok. Nah ngantiran, iya ngantiran akang ka dieu. Sanes meni pede ari akang. Abi mah nuju ngiuhan we nuju ninggal pemandangan. Ae, tong sok pura-pura Neng ah. Kan terangnya lira, ieu teh saung Kang Jaja. Yeuh, pokona mah tong isin-isin Neng, tong sok pura-pura. Ieu teh saung Kang Jaja, saung Neng kene. Tuh, ilikan sawah akang teh. Yuk, sakabeh teh sawah akang ngungkul. Mata kamu Neng kersa ka akang, wah. Pokona mah tos tangtos hidup sejahtera. Ah, tepercanten. Da ieu mah sawah anu paemis sanes nu akang. Tuh, saung nu itu Neng, nu belah ditu tuh. Kebon cau, kebon kelapa tuh. Sawah nu keur digarap ku Mama Haji Hambali itu nu itu. Eta teh nu astagfirullahaladzim. Neng, ke heula atuh. Neng, ke heula antos heula akang Neng. Aduh, akang keur nyarita teh aya ka Kang Aleos. Ke heula. Nah, iya, hei, hah, Tata nu panjang tah. iya, harus. Iya, Geus ieu kumaha ieu? Cing, silai. Anu si laing mah euy, harugsak mah ya. Mau nyari kamu kan? Wah, sarung ngomong kadewek mah. Geus kieu kumaha ieu? Cing, kepala silai mah. Bisa keneh? Oh, bisa atuh, cicing. Kuman bedog na cepeng lah kuman. Siap. Mankeun. Ih, Ye, heeh. cicing, tiga. Kumaha geus kieu? Cicing. Teh meh cicing slag dikit tah. Oh, engke, salam cicing heula. Awas kana panangan, gaeng. Ah, tuh, dimari. Ya, cepeng deui. Siap. Silaing tingali. Saan? Tuh, kadene kan awi. Terus eta. Yuk, yuk. Heeh. Ah nu kieu ieu nu raos di tuang teh daripada enak seueur non teh naon tuangan kimia geuningan aya namanya si penyakiteun komo si corona tah. Ieu raos pisan nu dituangna ieu makanan rakyat ieu. Raos pisan dituangna teh nu kieu mah ieu. Moal seueur ti panyakiteun geura sok. Ah, daripada enak aya damal di bumi. Awe nu kamari euy ieu mah. Ah, ieu mah ieu. Hei cantik. Antosan heula, aduh. Aduh, kalaka kabur. Wah, kudu seukeut kieu mah jah. Oh, nyeun. Ini jadi. Dua atuh. Yuk, punten Kang. Jawara di mana, Jreng? Teuing we. Dedegana juga jawara kieu. Bade ka mana, Kang? Punten Kang, abi bade ka payun Kang, bade ngalangkung Kang, punten heula sakedapanna mah. Heula, lain kedap-kedap. Ulah hayang kapayun. Masalah ngaliwat mah gampang. Cuma mana ge kudu aya uang jalan.
Mun hayang salamet, hayang ngaliwat. Kudu ngarti. Gelak. Naon maksana Kang ieu teh Kang? Dah jeung naon maksudna. Jelaskeun Reng. Ulah api-api. Pokona mah zaman ayeuna mah nanaon ge kudu make Leuleur. sok. Gua sabaraha eta? Oh, eta gitu Kang. Nya eta Gelak. Tapi Kang ayangan 2000 Kang tenan naon Kang? Aduh, disangka parkir si laing. nah hina eta disangka parkir. Tah apa ya naon ya? Sosok bijir kan. Mending di arahan mending salamet. Saka parkiran atuh. Kapal naon ieu? Sosok bijir kan. Gelak. Tama. Sok segitu aku rilap ge ya. Iya Kang. Nah, Eta. iya ya. Baru. Iya kakara nu kieu ye. Dah eta ade. Nu tadi mana? Kalian? Oh, Kagok keluar Oh, biji pamali. Gua cek Kang teu butuh tadi. heula cup. Oh iya lain Kang. Ah eta Tong alamat tidur sorangan pamali. Terus Iya ya. Kang kayak aman. ai kuring yang jajan di mana Kang? Nah, ame tadi ini yang deui lah na. Sok ayeuna mah gayuat yuk. Sok. Tega wae Kang eta Kang. Jangan. Nyawa lebih penting dibanding duit gocap. Mana reng reng? Tapi lumayan tinggali deh. Nya di mana milik mah? Dua eta. Dua atuh. Jewang atuh. Jewang. Man hiji reng hiji. Mana nu gede nu gocap. Bae, gaeng mah nu 2000 nya. 2000. Heuh, tah. Mono. Eta kumaha eta bedieu? Naon teh? Jadi ca. Can atuh pan. Teruskeun atuh ieu. Tadi teh naon nih? Pokok deui gede. Hiji deui nya eta na. Oh, eta cocolokna. Kira neng. Aduh, neng mah. Aduh, mending ieu mah Ari janji. akang. Justru neng, nya. Heula sanes. Deusupan emang urang teh teu acan kena gitu nya. Justru akang teh ieu teh hoyong. Ya. Jo. Itu tinggali aya nu diganggu Waduh, Jo. Jaja ieu macam-macam ieu ngaganggu awewe ieu. Tulungan ya. Hayu Memon. Naon deui atuh ganggu pisan. Lain ngaganggu Jo. Oh. Silahi ieu naon macam-macam jeung awewe di tengah jalan kieu. Mah dewek benan urusanna jeung sali lain. Ganggu ieu mah teh di mana tuh di meni. Anjir betul. Sigana nu hayang dipecakan deui mun didinya nya. Si Jaja emang saya ngasani peureup dewek jeung siku dewek ieu mah. Ya. Kirain teh yang ngasan deui. Dia masih akang anu basa di warung teh nya. Gini apa, Bud? Yo. Awewe itu nu pas jeung dewek ieu. Anu sok geulis teh ya. So panggelisna di kampung ieu teh. Centil jeung naon, Pan? Iya. Heueuh. Iya du kamari panggil urang teh. Nu kieu disebut geulis ya mah? So geulis. Ari akang kasep. Cicing, nah maksud gue mana ngebutkeun gitu kak. Aduh. Bebek Sari. Yo. Wanian omong jeung ayaknan awewe nya. Si emang kieu karakter si Jaja mah kieu. Gelo. Emang si lain masih kena kuat ya. Nah, darwa ai meakeun penasaran meda kamari mah eleh-elehan saya mah. Dengar saja. Di mana, Ja? Nah, Lieur parasnya wae. Ini ke tuh. eulah tuh Neng. Neng, geus urusan awewe mah. Neng Sari. Oh, Dek di mana ieu der teh? gara-gara sok lain jadi bebek kuring ini. Urusan kan beres yeuh. Sok ya nya kamari orang eleh enak orang menang sok. Nah, nah dawanin teh nih nganu jelas dewek mawa kangalayanan sali lain ayeuna. Masih aya urusan di kabogo dewek. Tandana eta teh kawani. Tungguan we di tempat nu kamari lah. Cung, Cung. Ya. Kana awewe geus eta mah nya. Lain kena si lain ngomong awewe kitu ngomong geulis. Geulis di mana si lain, Jo? Berarti ausah kitu mah tuh. Awewe eta teh jeung dewek teh pernah ribut tadi warung tah. Gara-gara naon? Teu pira dewek nyokot roti kira ge.
perebut gimana? Sedihina. Si manuk itu disebut gelis. Balik jam urang we. Balik ah. Ayo, buri teh. Bayar dia orang sayur aja mah. Sampurasun. Panggen buka mani dadanguan. Pokoknya teh saha gitu. Teh akang ini nuju main eta Mohon tarawangsa naku maneng. kadang ngutik kajauhan. Makana neng teh ka dieu geuning sorangan teh ti dieu. Iya maneng kamu nyarangan anu panen we. Kumawi akang teh aya kegiatan enten nyakieu we ngagesek tarawangsa. Oh, tarawaksa eta teh meni kadanguna teh halimpuh kan ti katebihan mah. Da bege hoyong kang upami tiasa mah. Hoyong juga akang gitu. Oh saya tuh pemain gitu mah mangga tuh balik diajakin bakal. Karisma kitu kang ngajakeun si cobi hoyong ngadangu deui neng. Mangga neng. Nges pagi deh jadi Dani. Gimana Seleng dan? Percuma Temalan gedang atuh da. Maneh mah teu ngalir ngidul geura. Oh, nges kabadug si laik. Beureun teu loba duit dan sia tuh ngasaan lah tentang kabadug teh. Ya, bener cik urang ge. Maneh mah teu ngalir ngidul. Naon anak? Tuh nya. Geus rek balik deui. Dadang geura wih, sieun sane kalah. Rek meuli nangka si laik. Kalau anu nangka maneh mah geus rek balik.